Diajar bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dina pangajaran bahasa Sunda Lawungan Munggaran atanapi pertemuan pertama disarengan ku Ibu Hinhin Wahida. Anaking salami proses kegiatan diajar ngajar pengajaran bahasa Sunda tenang tos gaduh aturan sareng tata tertibna masing-masing gitu oge sareng pengajaran bahasa Sunda ayeuna sareng Ibu tah salami sasemester kapayun Ibu sinareng hidep baris gugon kana aturan-aturan anu disapukan atanapi disepakati ku urang sasarengan naon wae aturanana sumangga bandungan ku urang sasarengan. Aturan diajar ngajar pangajaran bahasa Sunda teh mung saalit nyaeta tilu eng teh naon wae tilu eng ieu teh nyaeta hiji ngadua dua ngawih tilu ngajar. Naon wae aturan dina ngadua ngawih sinareng ngajar teh nyaeta ngadua. Naon wae aturan dina ngadua tah sateu acan kagiatan diajar ngajar di kawitan hidep wajib hukumna ngalaksanakeun kagiatan ngadua. Kagiatan ngadua ieu dilaksanakeun samemeh kagiatan diajar ngajar di mimitian. Kagiatan ngadua dipimpin ku KM atanapi saha wae anu mampu mimpin kalayan ngagunakeun bahasa Sunda. Nu katilu, kagiatan ngadua bisa dimimitian kalayan ningali kondisi kelas anu geus sayaga, anu geus siap, geus rapih tur tak bersih. Tah kakara hidep tiasa ngawitan ngadua. Nu kumaha contoh ngaduana? Contohna sapertos kieu. Perhatosan, mangga. Perhatosan, mangga. Atanapi perhatosan, sayaga. Perhatosan, sayaga. Sateu acan urang diajar hayu urang ngadua sasarengan. Ngadua numutkeun kapercayaan masing-masing di kawitan. Ngadua dicekapkeun haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah rengse hidep ngalaksanakeun kagiatan anu kahiji ngadua. Salajengna kagiatan naon? Kagiatan ngawih. Anu kadua nyaeta ngawih. Naon ari ngawih teh? Jadi samemeh kagiatan diajar ngajar di kawitan saparantos kagiatan ngadua hidep bakal ngalaksanakeun kagiatan ngawih. Tah sanggeus kagiatan ngadua sakabeh siswa di kelas kalayan babarengan ngalaksanakeun kagiatan ngawih. Kawih anu dihaleuangkeun teh nyaeta kawih anu dipilih dumasar kasapukan balarea. Sok mangga ku hidep dipilih bade ngahaleuangkeun kawih naon sasalami sasemester kapayun sasarengan sareng Ibu. Bebas anu jelas kawihna iramana kedah sumanget. Kedah kawih pikabungaheun, kawih motivasi, kawih budaya, kawih sosial, ulah kawih anu pikasediheun. Margi naon? Margi bilih tunduh salami ngahaleuangkeun. Janten kedah anu sumanget. Atanapi anu langkung sae mah kawih-kawihnana teh kawih-kawih nu asalna ti Cianjur. Contohna 12 Juli tah. Kin kawih haleuangkeun ku hidep sasarengan. Kitu eta anu kadua nyaeta ngawih. Salajengna anu katilu nyaeta ngajar. Tah saparantos ngalaksanakeun kagiatan ngadua lajeng nu kadua ngawih nu katilu nyaeta ngajar.
Kagiatan diajar ngajar pangajaran bahasa Sunda dilaksanakan ku sakabeh siswa. Toleransi pikeun siswa anu kaberangan asup ka kelas nyaeta 5 menit. Upama leuwih ti 5 menit, tuluy taya katerangan nanaon antukna bakal diputuskeun katerangan alpa. Dina daftar hadir. Janten hidup tiasa kasiangan. Toleransina mung 5 menit, kasiangan lebet ka kelas teh. Upami langkung ti 5 menit teras teu aya katerangan nanaon, ka ibu teu aya informasi, ka KM teu aya informasi, hartosna dina daftar hadir hideup dialpakeun. Atuh kumaha Bu? Tos contoh, tos 20 menit ye. Kasiangan. Lebet ka kelas, telat 20 menit, mangga ngiring KBM, mangga ngiring kegiatan diajar ngajar. Nanging hidup aya di kelas nampi ilmu sakumaha sakamampuna, sakumaha kebiasaan-biasana, nanging dina kateranganana tetep dialpakeun. Lajeng salila proses kegiatan diajar ngajar pangajaran bahasa Sunda sakabeh siswa wajib hukumna ngagunakeun bahasa Sunda. Upama aya siswa anu ngagunakeun basa sejen salian ti basa Sunda, ngaran siswa dina daftar nilai dibere katerangan -5. Salila diajar bahasa Sunda, HP diteundeun dina tempat anu disadiakeun. Kieu urang poin anu kadua heula. Janten salami proses kegiatan diajar ngajar pangajaran bahasa Sunda, haram hukumna ngagunakeun bahasa sejen. Nu kumaha bahasa sejen teh? Misal contoh bahasa Indonesia, salami proses KBM bahasa Sundanya, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Arab. Sanajan ukur iyah Bu, eta teh teu kenging. Pami keluar kecap iyah Bu, eta hartosna -5 otomatis. Terus atanapi contohna heureuy, annyeong Ibu. Eta ge teu kenging. Pami kitu hideup tos otomatis dina daftar nilai kolomna di -5. Teras salila diajar ngajar pangajaran bahasa Sunda saupamana HP teu dibutuhkeun, HP-na diteundeun di tempat anu disadiakeun. Kunaon Bu teu kenging ngorek HP? Teu kenging, margi barudak ayeuna mah palintar pisan. Nuju diajar tiasa live TikTok, live Instagram. Padahal kondisina teh nuju diajar. Saupamina ningalina kana Google teras dianggo kana kagiatan anu ngarojong diajar ngajar pangajaran bahasa Sunda mah sae. Nanging kedah aya izin ti ibu heula. Kitu barudak. Lajeng anu saterasna. Ayeuna urang nincak kana materi anu bakal diguar salami sasemester kapayun. Kelas 12. Materi anu bakal didugikeun ku ibu diguar ku urang sasarengan nyaeta materi ngeunaan teks wawacan. Nu kadua materi ngeunaan teks carita wayang. Nu katilu materi ngeunaan teks carita pantun. Ieu tilu materi ieu teh mangrupa karya sastra Sunda Buhun. Teras anu salajengna masih di semester hiji nyaeta materi ngeunaan teks argumentasi. Eta painten salami diajar ngajar pangajaran bahasa Sunda sareng ibu sa semester kapayun semester hiji atanapi semester ganjil di kelas 12 teh ngagugulu ngeunaan teks. Salajengna aturan anu salajengna dina lawungan munggaran tinangtos baris ditangtoskeun. Naon wae nu ditangtoskeun teh buku. Buku bahasa Sunda cekap hiji teu aya buku pancen, cekap hiji bade catetan bade buku pancen eta ngahiji dina sabuku. Teras sampul buku anu digunakeunana teh nyaeta kanggo kelas 12A mah warna beureum, 12B mah warna biru bulao atanapi pami teu aya mah nya biru dongker, biru kolot. Kelas 12C
kayas atana piping. Kelas 12D mah hejo ngora. Kelas 12E mah warna coklat. Kelas 12F mah warna bodas. Salajengna 12G mah warna hejo kolot. 12H mah warna koneng. 12I mah ngagunakeun sampul batik. Teras 12J mah ngagunakeun warna hideung. Teras 12K mah warna abu-abu sampul bukuna. Lajeng nu pamungkas 12L ngagunakeun sampul buku warna gandaria atanapi warna ungu. Ieu sampul buku teh kedah tos dianggo dina lawungan salajengna. Kedah tos sayaga. Gitu. Lajeng naon deui eta aturan anu parantos didugikeun nembe ku ibu teh saparantos ku hidup di Bandungan, hartosna diketok palu nalika hidup ngengingkeun ieu informasi. Lajeng lawungan salajengna salami sataun kapayun atanapi sasemester kapayun hidup kedah gugon kana naon rupi aturan anu diuningakeun ku ibu ka hidup dina ngungkulan pangajaran bahasa Sunda. Kitu anaking ti ibu, mugia hidup tiasa gugon, mugia aya mangpaatna, sumanget teras diajar bahasa Sunda. Hatur nuhun, cag hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.